Si Jem bejana telah 3 bulan sih Kang. Nya teu naon atuh nyi. Aya ieu salakina. Lain gitu Kang, justru salakina mah can apaleun sia telah 3 bulan. Nah, bisa wae mun si Jem can ngebejaan ka si Emen. Justru abi mah apa teh lain ti si Jem, lain ti si Emen Kang. Di batur, abi apa nage sih Kang? Ti saha? Petugas PLN ngabejaan ka abdi si Jem telah 3 bulan cenah Kang. Atuh eta mah lain telat 3 bulan eusi nyi. Eta mah telat 3 bulan can bayar listrik. Da teu nyabit-nyabit soal listrik Kang, nyebut teh telat 3 bulan cenah kitu. Heeh. Banyak tugas PLN atuh. PLN paling eta lagi listrik telat kan can bayar 3 bulan gitu. Tapi dah pasti tanyakan ka si Jem ge, da don cicing Kang, jiga nu lumasan Naon nya. hubunganana atuh nyi? PLN jeung naon? Eusi gitu kandungan. Nya aya hubunganana atuh. Naon hubunganana? Kapan namun nek digarawe beuting di Sukri Pariman lampu Kang? Berarti kan aya hubungan antara PLN jeung isi atau jeung kandungan, gitu kan?